loba deui anaking arti tina kecap suami teh ari emna makrifat kanu maha suci leuwih ngadeukeukeun diri ka pangeran ari ina iman istri ge pon kitu deui ari ina ikhlas esna teh solehah tena taat erna ridho ari ina iman nya cu diwangun rumah tangga jalan anu model gitu jelas hal ieu teh bakal leuwih deukeut ka anu maha suci bakal dipikasih ku pangeran manusia bagjana lain ku harta tapi bagjana ku tumarima hirupna nya oke anak asal tina ANAK ate anturkeun ente napakahaneun ate atikeun kana kawinkeun